Sampurasun, tepangkeun nami ibu Didah Faridah Muslimah. Ibu kawitna ti Sumedang. Aya nu uninga Sumedang di mana? Nah, ayeuna di Bekasi, ibu linggihna di Ciputraya. Ibu teh resep pisan kana ngagambar. Ayeuna ibu janten guru bahasa Sunda hidup di kelas 8. Salami sataun urang bakal diajar ngeunaan rumpah kakawi, warta, sisindiran, artikel, guguritan, pangjejer acara, carpon, jeung laporan peristiwa. Anu kahiji, urang bakal diajar ngeunaan rumpaka kawih. Rumpaka kawih teh naon sih? Nah, rumpaka kawih mangga ku hidep pilarian. Naon kawih teh? Mangga searching, mangga baca heula, sata acan urang bakal diajar rumpaka kawih mingon payun.